Bismillahirrahmanirrahim. Tak urang teh ya ibadah ka Gusti Allah supaya jadi nol. Ulah aya terkontaminasi di jero hate teh. Nu matak dicoba kurang sapet inte sajam bae. Urang boga kamar sorangan, ninggalkeun pamajikan, ninggalkeun anak, ninggalkeun babaturan, ninggalkeun kendaraan, ninggalkeun segala rupa, cicing sorangan tadarru ka Gusti Allah supaya nol. Menang teh cenah ka jero mawa HP, atuh sia mah goblok. Dek dinolkeun lain nol tambah. Nambah teh mah, cekolot teh bae mah tambah saya tambah daun teh mah kitu. Hari dek ibadah ka Gusti Allah, HP ulah dibawa. Ieu mah salat bae, salat ka Allah, HP dibawa. Meunang sarakaat sasada. Nu sok sasada teh naon gara-garana? Hal ngaranna. Jelema goblok ngejawab. Ya Allah, dipudoli betamat sia karendeng. Sholat kakeun ka Allah, lepaskeun segala rupa. Kunaon HP dibawa di dieu. Allahu Akbar. Menang sarokat. Mending mun teu berjamaah deui. Mun teu berjamaah mah kunya diangkat ya Allah. Kulantaran berjamaah lain sieun ka Allah, lain isin ka Allah, isinkan di sisi. Ya. Ya naga lain maca patah isa sih. Sholat akhir zaman model kos gitu. Tinggalkeun maca naon. Ya aing ka Allah heula. Ya tah cicing di dinya aing ka Allah heula. Sang Khalik, sang pencipta langit bumi katupesina aing deuk menghadap ka sang Khalik. Kunaon dibawa teh HP? Otakna teh didengkul jelema nu salat mau HP. Ya Allah, aya nu ngabatalkeun heula salat tolong teh coba. Ngisi parewan konyana ngan teu kadeulean we kumaha teh. Bangun khusus teh nya kieu bangun khusus. Mana khusus kieu? Dosa kumaha manu purukutut ka tirisan. Sada deui. Geus bae nya ngabatalkeun salat panggede-gedena dosa ngabatalkeun salat sebab keur ka Allah diruk ka makhluk. Gede geus eta mah dosana. Geus mun harita pae langsung dikunculkeun ka neraka jahanam. Ye keur ka sang Khalik dengkol ka makhluk. Ya Allah ya Rabb. Lumantak urang teu meunang dahar makhluk, teu meunang nginum makhluk. Temenang segala rupa ke Khalik sia teh nangieun aing. Haju sia keur menghadap ka aing kunaon diluk ka makhluk aing. Ye, teh kalau Israel. Coba tadi lagi pendek tulisanna nanti wayah tanjan. Gusti Allah langsung. Dari tambahan deui. Sirikna sirna Abu Bakar Siddiq keorenganan lain semata-mata eta hungkul barang cekang Nabi lakah zanin Allah ma'ana Abu Bakar ulah sedih lantaran urang ka dieu teh dititah ku Gusti Allah setiap nu dititah ku Gusti Allah ulah rempan kangjeng mah moal aya sedih moal aya rempan Rasulna tapi ieu si Abu Bakar ulah sedih ulah cacat indallah mana enggak sakit teh sebab kita berangkat lagi ke Gusti Allah. Nah nama tak waliullah nyana menta ilapat bahasa Bandung mah ilapat menta ilapat heula atuh ka Gusti coba aya ilapat. Nah coba wah ieu kaayana kumaha nungguan wali mah nungguan ilapat nungguan kitu naon ngaranna tanda-tanda. Bentar bermalai wali nungguan ilapat datang ke Irak nungguan alamat datang ke Irak Secan kawin baik kan nungguan ilapat di Gusti Allah.
nganjang sia lain nungguan potongan sia menganjang haram kemenang nganjang ayo guys ya tungguan di lapas ya bener tetap